Jondul aduh atur nuhun tos satya di Jondul channelnya tah kumaha tah kamari urang tos nonton tos nyaksikeun balada biarsi anu kadua hebat pan heboh pan can sabaraha tingali terus panteng terus Jondul channelnya insyaallah urang sakedap deui urang nyaksikeun balada biarsi anu katilunya ada tanu di Jepang naon mang tapi sata acan urang nyaksikeun nonton balada biarsi anu katilu tah ieu tah ieu makanan khas Jawa Barat keneh nya anu sangat melegenda nyaeta sorabi. Naon teh jelas Sorabi. Oh, surabi teh ieu surabi. Iya surabi tuh. Bulet-bulet oh, iya pincananya. Nah, dicocol. Terus tuh. Tah, tinggal dikeun bismillahirrahmanirrahim. Kabitar kumaha tah rasana kumaha tah. Pedo elom. Pokokna mah top markosip teu aya bandinganna lah. Di Surabi teh tina naon kitu bahan-bahanna teh? Surabi teh bahan-bahanna upami henteu lepatnya tina tepung tarigu. Nganggo cipati nganggo cipati. Dibeuleuh. Pas dibeulem. Ras bumbu racikana tah ieu tah. Oh iya nanya, cipeun banyak gula tina gula aren gitu. Kuahna. Oh, kuahna. Gitu nya. Wih, aya bajigur oge ieu teh. Cocok pisan disajikan sareng bajigur tuh. Pasti nih. Top Marco top Yahut pokokna bajigur malah. Bajigur berenannya minuman orang Sunda nya. Ieu mah nyunda pisan euy. Ampun deh. Masih kami taeun lah. Ya ayangeun. Tah baraya Jondul sadayana barusan saya sudah sedikit membahas tentang Surabi ya yang mana ya sudah tidak asing lagi lah di mata kita semua tentang kenikmatannya dan sudah segala sesuatunya dan sekarang ayo urang sami-sami nonton balada biarsi anu katilunya sok lah sambil nonton biarsi sambil ngaliat bajigur sambil makan Surabi dijamin dideuyeun panteng terus cuna jadulnya yuk ner jadi artis teh kudu meuli baju meureunang kudu meuli motor Aisyah dengkeun teu boga duit coba angkot bulak-balik mahal aingnya kudu ka mana neangan duit atuh nah ari biarsi teh geus nekat jadi artis nekat pokona mah hayang jadi artis emang bisa naon biarsi teh segala bisa pokona mah urang mah ngan dina duit teu boga duit saha ieu kudu nginjem duit kieu aya di ditu cenah di mana tah di mana di daerah Kulon aya nu sok-sok nginjemkeun duit oh apal ieu teh nya nyonya Poti eta urang nginjem aya oh heuh nginjem kan nya bener moal era meureun nya da aya moal nyonya Poti beunghar pasti dibayar nginjem mah nya aya mah tapi dibayarna kunaon bayar nama kumaha engke we geus jadi artis kakala sukses bayar oh nya didoakeun lah sing hasilnya nya ayeuna mah yuk arang berangkat pang nya sok atuh sok didoakeun nya mani heula nya kok geus tadi teh mani teh mani heula ayeuna mah berangkat urang nginjem duit jung lah jung geurah
rumahnya ya? Ya, ini rumahnya. Punten. Punten. Ada. Sah eta teh punten-puntenan. Punten. Nyonya. Oh, ini ngaya. Nyonya. Asup ka jero, asup. Sah eta asup. Oh, ini ngaya. Nyonya. Punten. Nyonya. Yuk di dia. Yuk. Aya naon biar sih ka dieu teh? Arek pinjem duit sugan boga. Biar si teh hayang meuli baju, hayang meuli motor. Sugan we atuh dibere nginjem duit ku nyonya. Masalah duit mah gampang. Kumaha cara nginjem ngambalikeunana biar sih kira-kirana bisa henteu. Pambi asih teh nginjem duit teh rek jadi artis, kayak ngesukses jadi artis kakara urang bayar gitu. Nah, ayeuna mah arek nginjem we ka nyonya engke lamun ngesukses jadi artis arek dibayar. Pan duitna teh berlipat ganda teh ning bunga berbunga sanggup henteu biar sih. Sanggup. Dah hayang jadi artis, jang meuli baju, jang meuli motor. Da teu boga motor, jadi duitna teh rek nginjem ka nyonya. Pas biar sih sok gumeuli teuing yang Aduh, jadi artis pasihan sudah aku. biar sih segala Aduh. itu bisa jadi artis. Bisa sagala bisa nyonya beratu bere ieu biar sih hayang jadi artis bere nginjem duit wayahna aduh nyonya kedah dibere Gawe ngangi biar sih duit ibu mah berlipat ganda lamun teh mah ayeuna bungaan lamun biar sih teu mayar sabulan berarti bungana ieu berlipat. Kira-kira lah sanggup. sanggup ke subane jadi artis da ayeuna teh biar sih teh hayang jadi artis ya pokona mah ka impi-impi atuh da hayang jadi artis teh geus rek di mana nginjem duit ta ayeuna mah ka nyonya kudu dibere duit pokona mah nginjem weh pokona mah biar sih mah kudu dibere nginjem wayahna. Nu kieu patut hayang jadi artis. Aduh Gusti kumaha biar teh nyari lakuna. atuh sakitu geulis kieu biar sih teh ya loh. Dan kege jadi artis mah dibayar pokona mah sakitu geulis kieu pan beureun teh nginjem duit teh ka nyonya teh meureun arek diri bonding muuk arek dipesel beungeutna Sakitu ieu da teu Anya. percaya berarti pokona lamun biar sih rek jadi artis model kieu mah moal batur ge gareulis berarti ai biar sih model kieu jadi artis. dan kege geulis geus boga duit mah meureun asal bere nginjem duit pokona mah kege geus jadi artis mah tingalikeun pokona mah kabeh sukses pokona mah yang penting mah ayeuna mah bere nginjem duit ku nyonya ayeuna Nulis mah biar sih mah ih pokona mah bere segala nginjem pas murek duit tercapai wae jadi artis kieu teh. teh sagala bisa biar sih mah pokona mah bere nginjem duit ku nyonya. Biar sih sanggup teu ayeuna sok dibere nginjem duit biar sih. Tapi sanggup teu bunga berbunga lamunan mayar sabulan teu mayar berlipat ganda. Sanggup. Dah kieu-kieu ge mata kaluluas maneh oge dah hayang jadi artis, hayang nginjem duit, oge meureunnan dibayar rek sakumaha oge komo jangka sambulan malila meureunnan ke dibere ku biarsi dibalikeun deui geus sukses mah jadi artis mah. Hei dibere nya asa sing inget tah anu tadi. Nyiru heula. Nyokot heula uangna. Alhamdulillah geuning aya nu mere duit teh. Nyonya teh geuning bager aya disampeurkeun mah. Tah kitu pisan balaya jondul sadayana eta bala biarsih anu katilu. Insyaallah kin bakal aya bala biarsih anu 4, 5 jeung saterusna. Untuk itu, kumarga sakitu panteng terus jangan kemana-mana. Jona Jadul channelnya. Simkuring Kang Ade Bebentea ngaturkeun nuhun atas kesetiaannya. Tunggu cerita-cerita selanjutnya tentang biasih ya. Ayo Assalamualaikum. Waalaikumsalam.